Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan barudak arurang ti 8B bade nampilkeun drama judulna nyaeta Preman Tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami Abdi Repali, abdi merankeun narator. Nama Abdi Fajri Muhammad, Abdi berperan sebagai pemeran. Nama Abdi Aldean, Abdi merankan sebagai si Abdul. Kenalkan nami Abdi Yadi, abdi berperan sebagai Intan. Pangkat nami Abi Yuda, Abi merankan Indra. Kenalkan nami Muhammad Jaki, abdi berperan sebagai Indra. Pangkat nami Abdi David, Abdi merankan Ustaz Mehmet. Pangkat nami Abdi Dilan, Abdi merankan Ustaz Yaris. Dicaritakeun di wangkon pasar aya seorang lalaki anu kasasar anjeunna teu ngagaduhan tujuan tuluy datang seorang lalaki nu di baju preman. Semuanya ya Kunaon cieun nu bingung gitu? urang rek jalan bal. Oh gitu. Kenalkan ya, nama Abdi Abdul. Oh wilujeng tepang nabi abdi jajan. Saya dek dulu moal. Ka mana? Hayu lah da moal jauh. Bade naon? Iya, urang rek mere pagawean keur maneh anu bisa ngabeunghakeun maneh jeung nu ngalobakeun duit keur maneh. Pagawean naon eta teh? Usaha nyampe. Hah? Tenang, lamun boga memenang mah pasti maneh hasilna dibagi dua jeung urang. Nah, gitulah. Ayo, ayeuna urang koperasi ka itu ka pasar. Ayo. Dua preman merencanakeun aksi pencopetan. Ujug-ujug aya batur nu ngagerawan manehna. Hei, tungguan. Mana naon maneh nyegat kuring? Bade ka mana? Lagi mau terang copet. Yan, maneh mau make jeung bejaan. Astagfirullah, isinya mah nyopet teh haram. Beneran maraneh teh, orang giluan atuh. Tuh nya, geus mah daerah, geus mah ngehina. Ayo atuh ayeuna urang operasi. Aduh, Keur nyusun rencana harita aya lalaki keur ngitung duit di pasar. Eta lalaki ngitung duit rada loba, tuluy eta preman melong ka manehna langsung ngalakonan aksi pencopetan anu geus direncanakeun. Ada budak teh nuju naon. Bodoh-bodoh teuing maneh, batur manyikat duitna ieu mah karunya pelongan. Sakola di mana maneh? Bang batur ke sakola sahan nyaho. geus tang ambak-ambakan wae. Geus ayeuna mah urang sikat serahkeun duit jeung barang nu maneh. Terus marane mikir urang bakal mikir jeung barang nu urang kan lengkah heula tayon kuring. Wah, jangan maot ieu mah. Mun dari anjeun antang ka kuring mah. Ujug-ujug aya ustad nu ngaranna Yaris datang. Yaris nyaeta ustad anu bager, sabar, tawakal jeung ikhlas. Anjeunna oge guru pengajian di masjid anu deukeut dieu. Ustad Yaris ngadeukeutan tawuran Pak Imron jeung 3 preman. Ustad Yaris oge nganeureunkeun gelut. Assalamualaikum wahai umat Rasulullah. Masya Allah dulur-dulur sadayana tah aya kejadian sepadas ieu. Naon masalahna? Cicing tong sok suci. Tong sok ikut campur ieu urusan orang. Heeh, bener pisan. Teh marane kita boga dengan tungguan di neraka arungguan marane. Bener ieu teh. Tapi bos orang sieun, sieun teh Di pikiran, ayo ayeuna mah keur naon lagi dieu masih waktu wae. Ayo ayeuna mah urang minum. Ayo. Tos era teh 3 preman eta minum alkohol. Terus saat tos minum alkohol si Komar duka kunaon nu nyeri dada. Fokus tolongan orang. Kunaon maneh? Yan, kunaon bocoran maneh? Bos. Wargi-wargi. Abdul minta tolong tuluy Pak Imron jeung Pak Yaris nyamperkeun. Ayo naon ieu? Komar minum-minum jeung ka kieu. Nah hati sakieu. Ampura urang aku salah si Komar ti gara-gara urang. Ana moal kieu ana tobat. Alhamdulillah apa mitos kulit kajalan Allah. Nyanak atos batur deui moal. Moal tadi nama heule ayo bade tobat aja rencana nabi tos maot. Bumi sadayana jangan pelajaran sadayana saya sejenak karena bakal lebih baik kan kita ke nyata Allah subhanahu wa ta'ala karena natos Tos tuluy duaan eta indit ka pasantren jeung Ustad Yaris. Didinya diajar ku Ustad nu ngaranna Ustad Mehmet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak abdi nyanak dengan abdi. Oh, mangga cari. Pak sauna duaan kita yang diajarin sambil dia soalnya duaan kita sauna yang habis karena Ampun. Aku nama Abdi Abdul, kira-kira cara lagi ya. Abdi Mehmet.
anda ke minuman kangge duaan. Mohon Pak. Iya mama dia. Pak, abdi kadang-kadang pada diajar agama anu leres. Sareng abdi hoyong tobat, Pak. Ya teh di diajarkeun. Tapi sadaasana naon Pak lanjut teu dikerjakeun. Nyopet, Pak. Astagfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkeun jeung saha jalma anu nyoba barang lain murah haram dengan sakawe umat Islam. Alanjeun natos. Terus, Pak. Tos eta preman kaduhung melakukan perbuatan eta terus tobat